Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Sulfaneka Putri di kelas 12 Farmasi. Di dieu abdi bade macakeun salah sahiji dongeng Sunda anu judulna Lutung Kasarung. Wilujeng ngadengkeun. Dina jaman kapungkur aya karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu bijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapakagung. Raja Prabu ngagaduhan 2 anak awewe. Namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina akhir hayatna, Raja Prabu nuju putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatanana, nyaeta mimpin karajaan. Ngan, kaputusan ieu ngajadikeun Purbararang dengki ka Purbasari. Kusabab eta, manehna manggihan saurang nyeni sihir kanggo nyilakakeun adina. Akibatna, kulit Purbasari barubah jadi kaayaan totol-totol hideung jeung anjeunna diusir ti karajaan. Purbasari diasingkeun ka hiji leuweung di mana anjeunna engke patepung jeung Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ieu nu akhirna micin ku Dukang Purbasari ti nini sihir. Purbararang anu ngadangu adina tos geulis deui masihan tantangan paganteng-ganteng tunangan. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung barubah jadi lalaki anu kasep, tuluy kasep teh tunangan Purbararang, nyaeta Indrajaya. Akhirna Purbararang ngaku eleh sarta minta hampura pikeun kalepatan salana ieu ka Purbasari. Dongeng ieu ngagaduhan pesan moral, nyaeta dongeng Sunda ieu ngajarkeun kanu ngadangu yen kahadean jeung kabeneran bakal salawasna menang. Ku alatan eta ulah jadi kabiasaan harboring parasaan dengki jeung kabatur. Utamana ngabahayakeun batur ngan ukur nyandak hiji mili. Henteungan eta, dongeng ieu oge ngajarkeun urang pikeun henteu nahan dendam ka jalma anu nganyanyeri urang. Mun sakieu nu tiasa kudu didugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.